Terus Allah ngadauh ka eta nur, he cahaya, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad, kaula nyiptakeun anjeun jeung kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu punten sahabat Rasulullah nu ngobrol sareng Rasulullah di majelisna Gusti, naon anu diciptakeun ku Allah pangpayuna sateuacan Allah nyiptakeun perkara-perkara nu sanesna. Maka Rasulullah ngawaler nu pangpayuna diciptakeun ku Allah nur cahaya. Teras Gusti kumaha? Saur Allah kan eta cahaya, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Saur Allah ka eta nur pangpayuna Allah nyiptakeun cahaya. Terus Allah ngadauh ka eta nur, he cahaya, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad, kaula nyiptakeun anjeun jeung kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidina Jabir naros, Gusti saha eta Muhammad teh? Rasul ngawaler, eta Muhammad teh Nabi Allah, Rasul Allah anu terakhir, nu taya deui nabi, wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi, penyempurna sakabeh nabi, taya deui nabi sabadana. Saha eta teh Gusti? Hiji jalma anu ayeuna keur ngobrol jeung anjeun. Nangis Jabir langsung ngarontok kana lahunan Rasulullah SAW. Subhan sabadana kitu Gusti kumaha Allah ngadamel naon? Maka tina eta cahaya nembe Allah ngadamel arash, lauhil mahfud, kolam dicipta eta tina nur kaula. Ngan aya Jabir kajadian naon Gusti? Allah miwarang ka kolam tos dicipta tina nur kaula. Terus Allah miwarang ka kolam, ya kolam uktub, he kolam tulis ku anjeun. Eta kolam naros nulis naon Gusti abdi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kolam dipewarang nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Di mana? Dina tiang-tiang arash.